Al-Ustaz Nana Gerhana, waktu dan tempat dipersilakan dan akan diisi oleh ibu-ibu tim sholawat. Ibu, sebutan anak, Bapak Ibu sekalian, inilah Ustadz kita, Ustadz Nana Gerhana. Semoga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Kudrat jeung irodat Allah urang sadaya kumpul ngariung dina ieu haflah. Moga-moga dicatat ku Allah Rabbul Alamin jadi haflah nu barokah. Kuidi jeung takdir Allah urang gempangan di tempat sing jadi cukang lantaran datang rahmat jeung pitulung mantena. Wirehing setiap manusia hirup tungkul tempatna kaluluputan tanggah tempatna kalelebatan sakapeung janji ayeuna sok poho dina poe isukan. Lamun lain Allah Maha Panghampura bisa jadi urang kabeh kagolongkeun jalma nu baris cilaka. Para asatidah, kori-koriah, mubaligoh, tokoh agama, alim ulama, ketua MUI, ketua DMI, miwa santri, nukusim kuring dipihormat, guru waneng pikeun sungkuring. Ais pangampi pupuhu lemur, tikawit bapak kades, kadus RW, RT, BPD, LB, tur LPMD. Ibu mewah bapak sadaya anu lenggah linggih dina ieu patempatan kalayan hempak berbayaksa reket ding papak sarua moal deuna beda-beda. Lamun tukang dagang ditanya kunaon makejeng dagang pasti jawabanana hayang untung. Anu tani lamun ditanya kunaon makejeng tani jawabanana hayang hasil.
ibu gering ini ka dokter kunaon mengkejeung ka dokter jawabanana hayang sehat tah ari pangaosan ibu datang ka ieu tempat hayang naon bisi hayang panggih jeung urang cek ibu pangaosan teh hayang menang ilmu maka gerak tanyakeun ka ustad nu deukeut naon gunana ilmu da loba jelema ari nit sakola nepi ka luhur baroga ilmu ngadon sombong ku ilmuna na kudu kitu aya geus boga ilmu blur mah sedengkeun ari ilmu teh al ilmu nur ari ilmu teh cahaya lamun ilmu cahaya berarti urang geus baroga ilmu tinggal bisa ngoncoran hirup sorangan tapi kenyataan mah kabeh ge baroga ilmu dah hirup mah poek wae kabeh oge arapal ilmu tahajud ngan ditoong tina kicep ieu mah da kicep bari he kabeh ge arapal kudu infak jeung sedekah tapi pedit mah geuning anger kabeh ge arapal ilmu jeung dulur kudu akur jeung tatangga tong pasea geuning ustad ge pasea wae ibu ge ararapal ka salaki kudu hormat geuning teu kabeuli baju alus mah jeding berarti urang teh ilmu mah geus boga nganu eueuh teh cahaya tina eta ilmu sehingga batur lalajo urang teh karek pinter nyaritana teu katempo eusi akhlakna weh mulai pertanyaan sahajal manu bakal menang ilmu jawabanana ngan hiji-hijina qalbun salimun iwati hate anu bersih lamun ilmu cicing di jelema nu bersih hate beuki luhur ilmuna beuki tawado dina hirupna ngan lamun ilmu cicing di jelema nu kotor hate loba ilmu bakal loba jelema nyeri hate ku bibirna nah sombong asa aing panggablegna betul atuh dah pon kitu deui harta sarua harta cicing di jelema nu alus hate bakal bageur nulung nu butuh nalang nu susah ngajait anu teu teuleum mere oncorok anu poek ngahudangkeun anu labuh yatim kabantu nu susah katalang harta cicing di jelema nu alus hate lamun harta cicing di jelema nu kotor hate beuki loba hartana beuki adigung dina hirupna boga kongkorong lempang dongko tinggal ti dieu nepi ka dieu gigi brig jiga nu setru nepi ka hayu urang pangeuseun aing mah yang ngepret kana kitu teh kunaon sababna harta cicing di jelema nu kotor hate nu paling paur sangsara kotor hate maka muncul penyakit panasan keur mah nu beunghar goreng hatena nu sangsara sarua gorengna nu beunghar meuli kongkorong nu sangsara ge sarua ngan nu beunghar bisa dijual nu manehna mah henteu nah tina lajada ladang COD mata katangtuan hirup manusia hampura tah eusi hate baju saragam tiung saragam hampura hareupeun Allah mah teu ngaruh keur naon tiung saragam baju saragam lamun hate teu saragam mata nu kudu disaragamkeun ku urang teh lain sakadar tiung jeung baju tapi gerak gewak gerak saragamkeun tah eusi hate nu sanyana ibu ngageulisan awak soal babari beungeut hideung hayang bodas tinggal meuli we skincare beungeut glowing ngan punuk mah ngerenge da anu kudu dibodasan mah tah eusi hate keun we urang mah teu marima deuk hideung deuk kitu ge da teu gugurung we geuning payung malahan salakina ditanya mang naha ka biji nu hideung genah nama biji genah bangsat ge teu tulus kalau bang mana cinta urusan anak bangsat jeung hideung lampu pareum jam 11 penting bangsat datang pamajikan ngadon seuri buku bangsat ngoceak asa disabeurna huntu eueuh beungeut tah ieu teh ngaranna teh hikmah mata hakikat manusia mah gumantung eusi hate ibu dangdang sergebok anger kena kuruksak bau hideung jadi bodas lempang gagah jadi lemah ngomong capetan jadi balelol ngalusan awak mah hakikat jelema mah nu kudu alus teh adalah eusi hatena buk hidung jadi bodas lembang gagah jadi lemah ngomong capetan jadi balelol orok eueuh huntuan seripan lucu coba nini bea kuntu seripan muringkah aki-aki keur ngora ngadar sukro dorok-dok mata kresep nu ngadenge keur ngora geus kolot mengadar sukro ngadon mengbal di jero sakapung huntu kateleg sukro keluar mata naon nu kudu ku urang disombongkeun tina ieu hirup kade pak lamun batur teu salat boga dosa ku teu salatna ngan kade anu sok salat ge boga dosa kunaon sok ngarasa pang salatna Allah geunah ieu ceramah loba nu ungeut teu
teuing ngarti teuing tunu. Jelema teu pangaosan bisa jadi boga dosa lantaran teu hadirna, tapi kade ieu ge sakabeung sok boga dosa ngarasa aing pangaosanana. Tapi ka isu teh dibeja-beja kunaon jiga nu tunuh ngaos atuh weungik. Saha nana ieu nu ceramahna nana gerhana kumaha kitu we rame geus. Hanya sebatas kitu. Padahal hakikat hirup manusia mah ya gumantung hate lain gumantung saragam. Dalam gumantung saragam pengajian nu bakal nyarek pangeulan teh salaki. Da urang mapan pengajian teh hampura Senin kudu bodas nganyuk bodas kabeh, Salasa hejo kabeh, Rebo beureum kabeh, Kamis ungu kabeh, nepi ka Sabtu gonta-ganti baju cuk salaki eureun ngaji teh mah naha lieur kana babato. Karena bajuna padahal hakikat hirup ladang pengajian teh kudu aya perubahan sifat dina hirup. Ibu galak ka salaki, popolotot ka salaki, bubar ti dieu geuwat tangkeup aya. Cek salaki teh nah mama uing ngaos jadi lebay, oh tobat. Paling kuat 2 poe, isukna teh aya pengajian, moal teu dijurungkeun tuluy, mah ngaos deui, naha alus jadi robah sifat hirup. Lan lamun teu robah-robah tina ladang pengajian nu mana nu kurang keur didatang. Bener. Ibu ngareneng awak soal babari, ngareneng awak mata, nu hese mah ngareneng hate. Ieu awak ngareneng pan hate mah teuing. Lautan jero bisa diteuleman hate diat manosa hese dikobet. Ngareneng awakna heueuh, ngan lamun hate teu ngareneng isu teh bakal bujrut nu deukeut jeung urang bau kelek. Di masjid ngareneng berjamaah heueuh, berjamaah awakna babari teuing. Tah nu hese mah berjamaah jeung si hatena. Berjamaah awak tinggal asup ka masjid tuluy ngareneng eta berjamaah awakna ngan hate mah wallahu alam. Mana bukti geuning bubar ti masjid sok ngomongkeun salat batur. Tadi mah urang cenah euy salat jeung teu-tekan berarti sapanjang salat si eta kieu. Lautan jero bisa diteuleman hate diet manusia mah hampura hese dikobek. Jeung tong sok nuding batur teu pangaosan bae da batur. Batur salah urang nu ngomongkeun sarua garelona teh. Batur nyieun kasalahan ku urang diomongkeun sarua teu acerutna. Palembah mana batur nu salahna boga dosa ku salahna, urang boga dosa ku ngomongkeunana gibah ngaranna. Aduh, arumuk bari teh maranehanana nu kitu teh. Padahal hakikat di rumah batur teu pengajian keun. Dah hakikat ibadah mah lain hiji, bahkan loba. Urang ibadah nomor 2 bisa jadi batur nomor hiji, urang ibadah nomor 3 bisa jadi batur nomor 4. Ngan ulah sok hayang lalajo kana pagawean batur, mun deuk lalajo kana pagawean diri sorangan. Bener? Ayeuna nu teu datang ka dieu keur ibadah gede. Tuang atos da masak, lo salakina, Pak beli sono ka abdi, der we. Bisi teu percaya jeung toong hiji-hiji. Ayeuna ibu datang ka dieu wallahu alam jadi ibadah da gumantung tina tekadna. Matak hate anu alus eusina innallaha ma'ana, lamun hate geus bareng jeung Allah. Ta ieu teh kuring teh nana gerhana teh keur neangan jelema nu bareng jeung Allah teh nu mana? Nah ieu pangajian bareng jeung Allah teuing. Isuk aya deui pangajian nu ceramahna kudu ustaz setempat, mungkin teu jamaah lobana jiga ayeuna. Geus kajaba berarti penting ieu pengajian teh lain karena Allah. Naon atuh hayang lalajo jelema anu na TikTok. Tanya diri kuring eta kitu nana gerhana ceramah jeung Allah duka teuing. Uleum deui tahun hareup tong dibayar saperak-perak acan datang moal. Nah ari ibu sudon. Ai punya teh hate teh aralus. Lamun kuring nana gerhana ceramah teu dibayar tuluy teu datang, enggeus ku Bapa catat berarti kuring hirup dina hate lain jeung Allah, tapi tujuanana adalah duit. Matak lamun jelema cek ibu teh genah euy ngulum ieu mah engke deui mah hajat teu ngulum ngan teu boga duit, kumaha lamun teu dibayar? Kumaha cek kuring geus pinuh. Matak jawaban innallaha ma'ana teh hese, Pak. Bener? Lamun jalma innallaha ma'ana dirina jeung Allahna sifatna sifat Allah, kahayangna kahayang Allah, jeung keputusanna lagi keputusan Gusti Allah. Jadi urang mah sakadar wayang nu keur diigalkeun. Innallaha ma'ana ayeuna ibu hampura bisa aya randa ngora-ngora budak jadi korban cerai heueuh tong nuding Allah. Saha nu kudu dituding goreng adat.
pasea jeung salaki lapan dasar bebeakan eta ka salaki nyebutkeun si bagong kumaha jeung salaki lamun kuring bagong berarti maneh bikangna lol anak mama bagong bapak bagong ari abdi anak begu ragrag talak jadi rada ngora-ngora budak jadi korban tong nuding Allah naon atuh goreng adat ieu tah coba lamun hirup barang jeung Allah ibu amak kasalaki ala bidzikrillahi tatmainul qulub hate bakal jongjon hate bakal tenang lamun salawatna pake eling ka pangeran amak kasalaki wirid we atuh lalaki keur nagungna TV ibu masuk kana beungeutna subhanallah alhamdulillah Allahu akbar la ilaha illallah amak keneh yasin pan salaki teh nyampeurkeun jebrot teh mere duit 2 juta jawab ku ibu bari centil sadaqallahul adzim pasea moal jadi juda moal jadi rana moal matak jalma nu bareng jeung Allah salamet dunya salamet akhirat ngan lamun teu bareng jeung Allah boro-boro akhirat di dunya jadi cabok batur panon tawado ceuli tong resep gosip bibir tong cobrot ngomongkeun batur ngalengkah kana salah tak bareng jeung Allah teh pan ieu mah nu kitu teh panon popolotot kana gosip beuki teu kaur batur nyen kasalahan nepi ka renyem bibir teh ngalengkah teu oleh kana salah matak boro-boro di akhirat bakal salamet di dunya ge ditalapung batu bener tong sok nabi sane kana kasalahan batur da urang teh manusia itu manusia urang manusia pada manusia boga kasalahan nu sarupa matak hirup mah sabenerna urang di dunya palsu kabeh teh ieu ibu-ibu pangaosan ieu teh palsu darandar seker kebok make up dipake blas on ongkos coba diimah daster merengkel tak eta aslina dan gerhana ceramahna asli palsu tadi ge penceramah nyaah ka yatim nyaah ka miskin nulung nu butuh nalang nu susah kumaha lamun panitia gede kawani sae ceramah teh kartos pisan bener urang teh kudu nyaah ka yatim jeung ka miskin ayeuna mah kieu we amplop moal dibikeun urang bagikeun ka fakir jeung miskin kumaha cek kuring tong kitu panitia jadi jawaban inna wa ma'ana teh mana atuh lamun Allah barang jeung urang sifatnya kudu nurutan sifat Allah sifat Allah asmaul husna 88 ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Kudus ya Salam ya Mumin ya Muhaimin ya Aziz ya Jabar ya Mutakabir ya Khaliq ya Bari ya Musawwir ya Ghaffar ya Qahar ya Wahhab ya Rojak ya Fatah nepi ka ya Sabur mana hiji oge dari urang ya Rahman ya Rahim Allah Maha Welas Maha Asih sagelo-gelona urang sabejat-bejatna urang satebalik-tebalikna urang anggar Allah mah tubuh ilallah taubatan nasuha itulah Rahman Rahim Allah lalu budak tetangga dagang comro nongtot polo meuli moal kamu kejeun moal nah memang ibu teu geblek polo gitu lamun budak tetangga dagang comro nongtot leho cek ibu moal meuli berarti nu ditempo lain comro tapi ibu mengaret leho nah awak bapak teh aya kagorengan nah awak kuring aya kagorengan nah awak ibu aya kagorengan Allah mah teu nempo kagorengan manusia tapi Allah mah nubuan tobatna eta manusia da alusna jelema nu boga Rahman Rahim mah biji sifatnya ahan asihan jeung dedeuhan budak tetangga dagang comro nonton leho geroan ka dieu jang mama teu hayang comro ngan eta we kabita ku polo kuat hejo nah aja ngareun barang hakan ya duit 10.000 ngan layang sing-singkeun eta leho di balong emak keur parab jair sepreng budak leungit lehona payu comrona lantaran lehona tah Rahman Rahim teh kudu nepi ka dinya jadi lamun batur salah entong wakan nuding kasalahan batur kotek tak awak sorangan kunaon batur salah bongan urang teu nemongkeun benerna kunaon batur kedul bongan urang teu nemongkeun daekna kunaon batur pedit bongan urang teu mere conto dina bageurna jadi kekeh nu salah teh geuning lain batur tapi hakikatna nu kasalahan tah gegede nama na awak urang sorangan bener mata kiru mak geus hate nu alus mah tumarima ibu awak geus hade geus tarima we ieu mah halis alus kerok ganti ku patlot balik ti dieu pasea jeung salaki nah leungit hiji ulu panon geus hade antep ieu mah disambung klik-klik ka luhur atuh nu urang teh kiceup
bari nu ka dieu teh pan aya nu urang jauh bari mau motor gelebuk angin atuh pelu panon nilep duanana dikusruk kana susukan kakara inget ya Allah lain Allah duduk bulu panon gitu. Jadi mun urang cilaka lain ti Allah tapi lamun urang cilaka tina nafsu nu hajat dah hirup hajat pirang ngawinkeun panganten lalaki aya panganten awewe aya wali aya saksi aya ijab kabul geus beres pan ieu mah gede ka hayang tabuh wayang golek 65 bajidor 10 juta dangdut 7 juta milu joget tengah peuting dina bajidor tungguan buah poe jebleh di masjid pas ditanya kunaon mang kamari joget eta ceuri kieu geuning takdir Allah teh beres hajat gede hutang kumaha cekuring lepok. Jadi kahayang urang kudu cocok jeung kahayang Allah ulah sok ngagugu nafsu atuh nah hartos teh tah mata hirup bareng jeung Allah teh sifat lagi kudu nurutan sifat Allah. Sifat Allah Al-Ghaffar, Allah teh Maha Pengampun. Tak urang teh kudu asa kampura ka saha? Ka jelema nu rujit, nu cua, nu ngewa, nu geuleuh, nu keumeuh, nu geuleuh ka diri urang, keun urang mah tong milu geuleuh ka ditu. Sabodo awak urang dihina ngan urang tong ngahina. Keun bae urang teh diajen ngan urang mah kudu ngajen. Iya, geuning dibuka mah pan kanyataan mah sarwana imeh. Salaki baeud manehna jeding. Salaki keluar manehna ka jero, jeduk atuh dina panto. Kumaha cek ibu naule sia. Nah naonan hirup kitu. Al-Ghaffar Maha Pengampun buktikeun dina awak urang yen urang teh kudu asa hampura ka jelema nu hampura. Ibu baheula ke rumah tangga nyebutna moal aya salaki abdi moal aya numpang jujurna ke rumah tangga ragrag talah pas saya terjadi panggih di ulman budak hayang nyamperkeun bapak lagi ku ibu dijamret kumaha ngomongna tong deket jeung si Bagong leungit eta teh nyiksa diri matak nu ngaran kahirupan manusia lamun hatena lain jeung Allah maka nu asup bakal sifat lain sifat Allah tapi sifat musuhna Gusti Allah rujitan, cuaan, ngewaan, geuleuhan, sombong kabina-bina sifat saha eta da lain sifat Allah. Batur nyan gedong nyeri hulu, batur meuli mobil ratut angen, batur meuli kongkoreng eta ge menang nganyuk sapodo atuh rek nganyuk henteu ibu moal di lumayan batur meuli tanah ka rumah sakit atau batur meuli nyieun pila bae we eta mah ternyata jelema nu teu asa kampura teh Pak nyiksa dirina mata kurang samemeh tepung jeung alam akhirat ieu dunya heula omean bener Bu yang ungut-ungutan narti teh yang tunuh ya dua-duanya atuh tinggal balik we matak hate matak ngaran hirup lamun hate geus bersih maka cicing dina angka kosong ai kosong teh teu boga naon nana gerhana capetang deui nyarita cabut ku Allah capetangna moal becus naon-naon matak hakikat hirup modal manusia la ilaha illallah teu aya di pangeran angin Allah teu aya nu ngabisakeun angin Allah teu aya nu ngabeungharkeun angin Allah teu aya nu ngamampuhkeun angin Allah teu aya nu ngadaekeun angin Allah jadi ibu daek lain ibuna tapi karena Gusti Allahna kuring bisa lainana gerhanana tapi dibisakeun ku Allahna matak manusia naon nu kudu disombongkeun bener naon nu kudu disombongkeun gara sabab manusia mah bisa dibisakeun daek didaekeun alus ge dialuskeun berarti di belakang urang aya anu ngaluskeun saha Allah mata kaalusan sumberna ti Allah tong sok diaku ku urang da lain nu urang ka paham ibu geulis nanu ibu lain baheula geulis teh 30 ka handap geuning ayeuna mah direretan ieu kalau galedek kieu orangna ge matak geus kolot ulah gumulis teuing nah geus eueuh modal mun aya budak ABG datang kuring sarangeo nana gerhana antep ngan lamun ini sarangeo ustad cekek budak ABG mah boga modal deuk gumulis ge memang geulis ieu ini gumulis keneh amit-amit lamun memang geulis nu ibu pertahankeun atuh geulis teh kudu jiga bareto geuning teu Bau kidung jadi bodas, lembang gagah jadi lemah, ngomong capetang jadi balelo, boga budak hiji.
cuman til dua pakusut tilu awut-awutan boga budak opat budak deg awak kebekahan kasur merhiji beak sorangan salaki menalapo karena tampung tak kasaredeun disiniran ku salakina gede-gede teuing awak teh punung ini ke kantor desa ngayakeun senam 2 tahun senam tibatan langsing kalah kabeuki bobok nah nusok senam beres senam goyobot comro misro liliwetan ongko tolong salaki bengek batuk TBC nah mikiran hutang urut goyobot mata kagelisan teh lain nu urang geuning nu Allah kuring bisa ge lain nu kuring nu Allah bahkan bapa beunghar ge lain nu bapa nu Allah mata kirupat hayang beunghar ulah dibere sangsara mangsa bodoh semakin jelema beunghar semakin diberi tugas tina eta kabeungharan na teu gableg ka era gedong sigrong mobil mewah sawalega aya nu yatim diantep na teu era ari kongkorong kabeuli aya masyarakat ari tatangga teu dahar diarantep na teu izin ari baju warna-warni bari mahal di saat batur teu boga baju mata semakin jelema beunghar semakin diberi tugas ku kabeungharanana bener mata lamun di dieu aya jelema teu akur jeung nu miskin hirup jelema beunghar teh disebut ku nu miskin mata jadi jelema beunghar teh kudu loba nuhun ka nu miskin mah gede jasana aya nu maot pangalaran nyokot pacul nyieun kuburan si miskin aya nu maot pangalaran nyokot pasaran di masjid si miskin aya nu maot pangalaran nyolatan si miskin mata lamun dina riungan ieu aya jelema beunghar nu akur jeung nu miskin kali-kali namun miskin dendam saeutik maot si eta bikeun paculna mangga nyieun kuburan sorangan manusia butuh ku batur ulah coba-coba urang goreng jeung batur Bapak make kopiah menang saha menang batur baju menang batur selop menang batur celana menang batur maot dikubur batur ngajuru di tulungan batur di tahlilan batur di solatan batur gerateaan alasan nu alus lamun urang hayang goreng jeung batur well naon alasan urang kudu goreng jeung batur yang hirup urang teh ternyata butuh ku batur sip saha atuh urang teh kahirup manusia mau ukur disebut ibu ayeuna mandang kuring pedah kuring ceramah cek ibu ustad pak kuring mah mung disebut ustad nah sieun teu akur jeung gawe hanah disebut ustad ai pagawean jamotrot ka batur nah kudu kitu ari ustad hanah disebut ustad ai pagawean pasea ustad memboga tugas anu tangtu warasatul anbiya pewaris para nabi ngawariskeun tahajud nu ngabeuting baru sampean ladang tahajud cing urang ngacung aya teu ustad anu baru sampean ladang tahajud lamun mah di dieu aya nu bareuh kuring yakin lain tahajud eta mah asam urang Nabi ngawariskeun ilmu bager ya Rasul aya korma dipetik dibikeun ya Rasul aya lauk disayur dibikeun na gerhana ceuk batur ustad penta jamna dibikeun moal goreng wae hate teh imah aing mah ampun ieu hate kuat tapi kadar hirup manusia kuring teh ibu teh kuring pak ibu manusia kuring manusia ibu boga barang anu alus dipenta ku kuring dibikeun moal sesama jalma pedit tong sok diomongkeun ibu teh kuring teh ibu maka hakikat nu ngaran hirup disebut ustad era disebut kiai era disebut al-mukarram ge era nah kuring leuwih apal saha diri kuring ibu dihargaan ku batur sabenerna lain ibu nu berharga tapi Allah keur munian kagorengan ibu bapak dihormat batur lain bapak nu terhormat tapi Allah keur nutupan kagorengan bapak coba lamun ku Allah dibongkar kagorengan urang bener ayeuna keur pengajian ibu-ibu nabu aduh cicingun lalungu asa teu percaya anu ieu deui mah mapan duit leutik cangangang geng dari kanan mangga ya sok kieu we kasalaki mata kula ibu teu loba barang penta kasalaki teh dangke bakal dibere deg leutik atawa deg gede nu penting mah barokahna ieu mah nepi ka dibere duit 50 ngocol bruwat dibere gede kakara 6.7 nepi ka geus diceklan sarungna hayu mama teu kuat sana da 1 juta coba dibere 50 salah kita pelengkingan na kursi tong sok itu
patak lamun aya ibu-ibu anu loba kieu ka salakina ngatekeung ke maot hasil nilai pan maot mah di mana-mana ge di dieu padi kieukeun ku sabab si eta mah boga dosa ka salaki loba menta jadi ngacepret deui we kieu turun untung lebih pinter asal ngana 5.000 nah ada nilep sorangan tapi bapak-bapak ge ulah ngerasa ngeunah seuri geus boga pamajikan ulah setupat tempo ka alewe sejen. Nah bapak teh sieun tungtung hirup engke hese peureum pana maot mah innalillahi peureum ku sabab sia teh rada curihin kieu sabelah hirup teh ternyata ukur disebut nana gerhana disebut ustad teuing hareupeun Allah mah Pak ibu bapak disebut soleh teuing hareupeun Allah eta kuring macan wani nyebutkeun soleh pada ibu di jilbab acan da jilbab ieu menang meuli atuh dari jilbab dibawa kana kasolehan hakikat mah pek ku ibu angge ieu jilbab ngan kudu bareng jeung hate nu di jilbaban panon tutupan ceuli tutupan bibir tutupan padi imah teu keblek ka era jilbab gede kana gosip beuki jilbab gede popolotot ka salaki jilbab badag teu kaur batur yang kasalahan renyem bibir ngomongkeun ka goreng patutan batur jilbab nu mana anu diparake itu keprok tempo bapak-bapak bari ngaret ka ibu lepok hirup ternyata ukur disebut di luhur aya pejabat cek saha pejabat cek rakyat eueuh rakyat jara di pejabat mah aya pejabat eueuh rakyat nyarek mimpin cucungu mata anu jara di pejabat itu kudu sombong naon sebabna maraneh jadi teh lantaran dicoblos rakyat eureun rakyat teu nyoblos moal jadi RT acan kata-kata hirup lain rakyat kudu hormat ke pejabat tapi pejabat tuh kudu hormat ke rakyat moal jadi pejabat tanpa dicoblos rakyat koprok yo atuh ibu nu ngomongna yo rakyat teu butuh janji rakyat butuh bukti rakyat teu butuh waos nyorocos nu beuti mah aya buktos ulah anger we nyebutkeun bebela ka rakyat leutik warados ya teh bodoh orang mau ngomong kayak gini di dia pejabat ya nya hirup teh ternyata karek disebut urang karek disebut ku batur kitu ngeus sombong la ilaha illallah maka be aja hirup biasa maka kuring mah calana biasa baju biasa ngomong ge ngomong biasa nah biasa nya kieu tek bege turun tina mobil eueuh teh jelema assalamualaikum kalak weap teh itu naraon lamun kuring di udeng digami di sorban moal kitu turun tina mobil teh moal teh kieu atuh mustami teh wilujeng sumping al mukarram moal terengku teh eta ka urang mah leumpang teh digeun bikin keprok ongkoh wel-welan ongkoh di ditu teh geuning aya warung cinta ibu paling mana nu pangaosan kalem mah cenah ustaz lagi bakal telat bari ka urang gitu dipikir-pikir orang tadi anggap nah lantaran batur walajo bajuna padahal hakikat rumah asli tahate innallaha la yanduru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanduru ila qulubikum Allah moal nempo dedeg pangadeg Allah moal nempo harta Allah moal nempo kaayaan tapi nu ku Allah digetilai qulubikum kaayaan hate-hate araranjeun rambut gondrong bukan pembohong lebih halus hatena jujur daripada dijas make dasi ari aspal diharakan dengan ceramah kia mah bihang dipake dari padulit euy. Teu hayang-hayangan di ulumna ge. Di ulum pek teu kajeun. Nya. Tapi rambut gondrong bukan pembohong, berarti usi hate nama Pak jujur. Dijas pake dasi. Jadi tulang gede, tetang karoyat leutik, asal liurus ya teman hirup teh. Rakyat mah barang dahar lagi sangu, uya, sambal, si eta mah geus aya kemajuan aspal di leuboh. Pertama jeung pertalin dihakan. Asa araraneh jelema. Asa leuwih ti buta hejo hirupna teh nya. Hirup teh ternyata Pak ukur disebut.
Naon anu kurang disombongkeun kuku disebut matak jelema nu kosong hatena hampura lamun deuk bertanya saha maneh guruna ribuan jutaan. Sabab Allah geus marentahkeun Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, geura baca ku aranjeun ayat Allah nu tertulis Quran ngaranna, geura baca ku anjeun ayat Allah nu tidak tertulis alam dunia disebutna. Alam ge mere ilmu ka awak bapak. Lamun hirup hayang tawado geura lalajoan pare leuwih bener leuwih tungkul tuh ngan inget melah pare teh jukut ge sok hirup nu dipelak teh pare tapi jukut jeung eceng gondok sok datang pirceun atuh jukut jeung ecengna antep parena. Nah awak ibu teh ku salaki teh dititah soleh tapi nah salah ge sok datang. Nah awak urang teh ku Allah teh dititah teh ibadah tapi nah haria sumpi. Tah hirup manusia teh ibarat taneuh Pak, nalika urang pepelakan kade aya nu teu dipelak osok milu jadi. Bapak nyieun imah keur anak pamajikan tapi beurit jeung cucurut milu hirup. Hartos. Jadi naon atuh urang teh saha atuh urang teh? Beh. Ieu ge biopan MC Al Mukarram Nana Gerhana kuat murikak bulu-bulu. Eta disebut Al Mukarram. Kuat ngagebeg sapanjang leumpang teh eta disebut Al Mukarram. Nah hajuk linjuk sadar kana diri, duh di dieu disebut Al Mukarram, di imam mah salat subuh ge sok kaberangan. Eta Al Mukarram. Batak semakin disanjung batur semakin erak, semakin luhur ilmu, semakin bodoh. Tina alam geura sok hirup ku guru teh. Ibu ini lalajoan hayam, kali-kali mah paraban hayam, tuluy ibu teh tangkep eta hayam. Nah, dah hirup jelema teh kudu era ku hayam mah kabeh ge manfaat. Ai urang boga dalil lapan khairun nas anfa'uhum linnas, jelema nu alus teh nu bisa mere manfaat ka nu sejen, eleh urang ku hayam. Bulu hayam jadi kok, dagingna sumber gizi, nogna sumber vitamin, dipotokna ukur aduk, eta atuh tulangna sebelah tulang. Coba ieu sagelis-gelisna ibu enjing-enjing nog. Dadangkeun nog ibu ka warung bangkrut warungna ge. Tuh ku hayam wae eleh. Lalajoan deui ku urang teh tangkal kawung, akarna digodog tina 2 gelas jadi setengah gelas, ternyata obat ginjal. Naek kana tangkalna eueur sasak. Kamari Ramadan nadaharan geuning dawet di mana eta aci kawung, naek ka luhur aya leungeunnan, disopak biji lahang, tina lahang jadi kepeut, tina peut jadi gula, antep entong di ala lahangna, curuluk geus biji cangkaleng. Kacang kaleng teh bahasa Cina teh cangkaleng. Jadi orang teh loba bahasa Cina teh tuh aya tung seng. Arab kelenci ngaranna sintro. Ibu ini kauleman nuang naon ibu cacang. Ari bapak keur kerek ngaca. Loba bahasa Cina teh di urang teh nakar. Barudak jaraja naon di sakola cuangki. Eta bahasa Cina buat nakernya. Teuing Cina asli teuing Cina Sunda. Tuh caruluk cangkaleng antep daunna loba nu hajat nyeun janur tina daun kawung. Atuh eta aya nyerena keur sasapu urang kudu era ku kawung kabeh ge manfaat. Coba awak manusia. Kadang-kadang mangareneng urang teh jeung anjing. Bisa jadi pengetahuan ilmu sakadang tina anjing oge mata kuring mengajarkan ilmu eta aya anjing terengku pun tene pun guru cek tetangga rada gelo nah cinta nyebut nu gelo manya guruna anjing sabodoh we kali-kali mah bapak jeung ibu guguru ka anjing palebah mana urang kudu guguru ka anjing san najis nabaham anjing masih kena bisa dikumbah ku 7 kali kalian mereka taneuh tapi najis nabaham manusia mun geus nganyerikeun hate batur leungeun paantal awak padeukeut hate rujak saumur-umur cai mana nu bisa nyeuseul ka kajadian batur opo beri maranehanana kitu. Tapi pan bener pak, najis anjing bisa dikumah ku 7 kali make taneuh. Coba bibir jelema mun hina batur ngaledet batur ngahianat batur nyerina nepi ka alam akhirat kabawa kan. Ya. Anjing sakabeung mah jadi guru teh. Lewas deui urang teh kana orai. Kudu era urang ku orai. Pan orai mah 30 poe ngajepat ganti kulit ngan ngaran anger orai. Eta teh nyinyiran ibu teh.
Jadi pengajian urang mah karek ganti tiung, ganti baju, hate mah teu ganti-ganti. Allah. Ganti kulitna, anger narana orai. Tiungna ganti, bajuna ganti, hate mah teu diganti-ganti. Teu akur jeung dulur anger, pasea jeung tetangga anger, kedit anger, kedua anger, rucitan ka batur anger, aing ngaji anger, ngaji nu mana nu keur digawe. Weh. Allah, kot lah gedai atau bapak neunah seuneu. Ari heut. Di rumah di dinya tempatna. Bener. Hileut ngajepat 30 poe. Apa nolol jangjang ngaranna kukupu. Tah jadi jalma nu alus memon batur rujit, geuleuh, cua, ngewa, geus pangajian teh kudu muncul sifat pikalucueun. Hileut jadi kukupu. Gimana teuing atuh. Engke cek salakina kadenge tadi ceramah na gerhana dia didenge teuing. Wah kitu gitu. Da sifatna nu penting mah seuri we. Alam teh bacaeun. Termasuk awak bapak. Awak ibu, rambut halis, kumis, jangot, bulu dada, bulu bitis baca. Allah teh rob. Ai rob teh nu ngatur, nu ngadidik, anu ngatik, nu ngajaga, nu ngariksa. Ibu kulem eueuh cusumuk asup kana irung. Saha nu ngajaga? Kunaha atuh? Allah nu ngajaga. Rambut manjangan, pan halis kok teu manjangan? Saha eta nu miara? Teu kabayang lamun ibu buk panjang, halis panjang. Urang kita ceramah ka dieu teu sudi teuing datangna ge. Asa ceramah di alam gaib. Waos tina tulang dina jero leungeun ge aya tulang mana nu manjangan, tulang leungeun, geuning huntu sanajan tina tulang teu panjang. Saha nu miara? Allah. Teu kabayang lamun ibu urang ngeteng huntu, panganten anyar mau teh ayeuna kawin isuk rujat. Nah, beak beungeut ka kokos. Inilah Allah Maha Sampurna, maka nyiptakeun manusia ge dengan dedeg pangadeg nu sampurna, matak mengeus hirup potong loba dirobah, antep. Bae nurutan artis irung pege, operasi cenah mabay. Teu nyaho panjang teuing. Ya. Tuh, hirup mah mata hirup mah geus adalah tumarimah. Guruaneun, Pak. Tuh lalajuan ku ibu eta mumpung aya tangkal buah. Pan tangkal buah teh sakabeung mah osok buahan nang sok aya anu buruk. Buah buruk tong ditaekan, buah buruk tong dipetik, buah buruk tong diala. Keur naon ngala buah buruk kacape-cape di dahar ge moal? Simbol hirup manusia ibu diledek, dicaci, dimaki. Keur naon make jem dilawan? Naha dilawan mah jadi sarwana. Tumbuhan buah buruk maragrag sorangan, nu ngahina nu ngaledek ka awak urang, tumbuhan engke ge eureun. So bapak nyarekan wae ka ibu, antap tong dilawan kayak eureun di mana geus jadi untung. Ibu popolotot ka salaki, antap pak ge eureun di mana geus jadi panon. Matak panyakit fungsina keur ngareureuhkeun jelema tina doraka. Matak lamun hirup hayang sehat, geus tong nyieun doraka sehat. Nah lamun doraka wae digenggeureukeun ku ustad ngamuk, digenggeureukeun ku tatangga ngadat, engke ku Allah digenggeureukeun dikurangan kanikmatan dina awak, eureun si eta mah sorangan. Eta kebejaan ka lalaki nu galak ka pamajikan tujang tajong, antep ibu. Engke ge eureun sorangan, di mana geus leumpangna kieu tah. Aduh. Tinggal bikeun ceuk ibu teh kok bujur jejak. Otak panyakit teh keur ngeureunkeun jelema tina dorak. Resep kena gosipkan antap digenggeureukeun bisi ngalawan, engke ge eureun sorangan di mana geus budeg. Cobaan ngerasa ngagosip jeung nu budeg ngaler ngidul ge anger teh asup-asup ka setan. Matak paingan Allah nyiptakeun panyakit, peringatan ti Allah supaya manusia reureut. TBC, batuk, peringatan ti Allah. Naon sebabna panyakit teu ditangtukeun ku dahareun, tapi panyakit mah ditangtukeun gumatung kesehatan. Batur nyeun gedong gajib nyeri hulu geuning, kunaon panas. Maka ulah nuding kana dahareun. Kolot baheula ge barang dahar mah eueuh nu bergiji. Sama bruk.
ya jonge jotang babadotan pucuk sintrong leunca tapokap gares jarang jagit olah baheula ududna di sisi kongko di telak kongko penyakit malaria nah leungit ditiup ku kebul modar coba nu ayeuna higienis sareha geuning satruk mata penyakit sumberna lain tina dahareun Pak lamun penyakit sumberna tina dahareun nu miskin isu pakaloba nu ka rumah sakit tapi nah kenyataan maling si miskin nu baleunghar Pak sabab hirup nu beunghar mah gaungna jeung nu beunghar deui imah hiji hayang dua mobil hiji hayang dua babari imah hiji hayang dua sertifikatna kabangkeun mobil hiji hayang dua PPKB na kabangkeun gaya dua gaya mobil dua ngan gulung liur si miskin loba kahayang boro-boro sia teh imah hiji bari butut malengnya ongkoh nu penting tibra sare barang dahar eueuh deungeuna nu penting asup kana beuteung baju hargana 75 nu penting nutupan orat teu mikiran gaya si miskin mah matak hirupna teh jongjon matak Allah nyiptakeun bulan puasa teh keur naon keur mikir kamari urang bulan puasa ti lohor masak sagala rupa digunuk-gunuk dikumpulkeun cenul mah dawat mah itu ini apa waktu maghrib mah embung dahar lagi tah dunya teh gambaran hirup yang manusia nusaraka teh dikumpulkan digunuhkan nu asup kana awak mah cantang tuh 1% acak bener geuleuh atuh dah ibu ge nya kasalaki dek salaki maot eueuh nu luncat nepi ka jero maka nya ka pemajikan teh pasajan tong kaleuwih teuing nepi ka poho ka Gusti Allah pasajan da bapak maot mah Allah nu milu sugan salakina maot bebe ari abdi bade jeung saha ngiring we da abdi teu keung di dunya dihalangan ku RT teu meunang sok RW teu meunang lawan kuring dijejak cuduk milu mah itu nah gebrus teh ka jero kubur langsung roroesan cita leureuk ngiring nah ada nyabok ka urang teh ditungguan teges natus aduh eta rok milu kasalaki buuk di boroman deui rok di ponokan deui cicing di jalan negong lol pemuda godain kita dong mana cinta sejati teh geuning leungit aduh eta nu seurik buat mabai gitu keun bae saking ku bunga aya teh ibu-ibu nu kumuh jeung nepi ka kitu teh bunga luapan emosina teh leungit kasusah di dieu mah nya ari di ieu mah teh tak lamun ibu hayang bunga puput we abdi parapan tapi jadi cager gering ditangtukeun lain ku dahareun ku eusihan teh bunga sok ku bangsat sieun coba nu miskin teh sieun pasekdes pidato wayahna di urang teh musim bangsat kudu ngarona nu miskin paheulana balik deh deuk aya rona heuh teu bae nah nu miskin beut aman palingan nu beunghar nyeun tolak bala gambar pedang ayat kursi tapelkeun lawang panto naon eta tolak bala ngaran naon tuyul teu asup coba nu miskin nyeun tolak bala ditapelkeun lawang panto henteu nah nu miskin mah panto lagi hujan mata tuyul teh blus-blus we tadi aduh jadi silahkan hayang beunghar ngan jongjon hirup dicopot lamun hirup sangsara jongjon hirup dibikeun jadi nu teh ngan malain hartana jongjona matak lamun di dieu aya jelema beunghar hayang jongjon pake kabeungharan nulungan batur jongjon hirup well eusi hate lur hirup mah matak hakikat hirup mah awak ieu boga taneuh cai angin seuneu tuh guru urah guguru tina taneuh mah diedep dilayap digeuleuhan digemuhan dirujitan dicuaan halodo sataun nolol hujan sapoe jukut hirup deui tutut nyapak deui belut aya deui teu dendam cenah urang diciptakeun tina saripati taneuh matak lamun aya manusia anu panyakit dendaman meureun tanu sengketa komo nu hasum banget mah urang curiga buat taneuh kuburan cenah urang dina awak bapak aya cai na awak ibu aya cai geura sok mikir tina cai di halangan naik ka luhur cai di halangan rebes ka handap cai di halangan didupa nyieun kahadean ulah karena anu resep nyieun kahadean tong kahalangan kudu ngewa ibarat cai we di halangan ge keukeuh cai mah rembes nah nyieun kahadean mah ulah karena manusia
lamun kahadean karena manusia bapak siap kecewa tah saha hareupeun manusia mah rumusna 1000 kealusan bisa leungit ku hiji kagorengan ka eta rumus manusia saalus-alusna bapak kekeh nalika saalus-alusna bapak imah pageuh baju weuteuh dar seubeuh kongkorang kabeuli gelang aya raos ibu gede corogi kitu bener itu raos berarti kealusan bapak katarima beger rasa kali gerasok beak tah nyawa mata nyian kehadiran ka pemajikan kekeh pak 1000 kagorengan 1000 kealusan bisa leungit ku hiji kagorengan imah pageuh baju teh dar seubeuh kapanggih dina WA na keur yayang-yayangan di blender tah HP na gitu nyaho urang ge adat ibu-ibu mah da ieu mah ras terkuat di muka bumi tadi sehebat-hebatna pun lanceuk Pak Ustad sakeren-kerenna bapak polisi nilang di jalan pret ditilang segera sieun urang tenang tong polontong teuing polisi mana ge sieun ku pamajikan tah karena gerhana ge sarua ceramah majikan nya di imah aduh keun ku pamajikan teh ya tak abdi mah HP teh si angkat pike di jalan teh pupusan heula tapi si bapak ada nurutan ganti ngaran lamun Lilis ganti ku Udin geus ganti bapak keur dahar Udin nelpon pemajikan Pak Udin nelpon nah gembong harita keneh Lilis jerona mah cicing bang diturutan ieu mah ras terkuat Pak moal meunang bapak ngalawan ieu mah situ percaya so kayak bapak boga masalah jeung pamajikan 7 tahun ka tukang diomongkeun keneh kan bapak mah 5 menit cager di mana balik telat pangaosan sambutan heula tuluy dalila pangaosan kunaon ai mah curiga wae teh baheula ge 7 tahun ka tukang kieu dongeng mah teh geuning baheula salingkuh nepi ka 7 tahun ka tukang dibudalkeun keneh kunaon ari budak mah nepi ka 7 tahun ka tukang eta memorina kuat teuing sabaraha giga urang di sirahna itu pan bapak mah 5 menit gak angus bukan masalah jeung pemajikan teh banyak geus mah tong dibahas jempe keun anu masa depan milik kita berdua bapak mah coba ibu Allah pak tuh sorry bisa otak cekuring kayak bapak mah kudu loba ngelehan oh iya Pak RW gagah atau program nah hade halus Pak RW hampura RW ke pemajikan enggak pas des balik telat ya di mana ulah rapat teuing sabaraha meg teuing sabaraha giga memori ibu-ibu mata bapak jalur pernikahan nyieun kahadean ka pemajikan geus ulah karena pemajikan tapi kudu karena Gusti iwal hareupeun Allah atuh Pak 1000 kagorengan bisa leungit ku hiji kaalusan iwal hareupeun Allah sabejad-bejadna urang satebalik-tebalikna urang asal tobat leungit tah kabejadan urang digantian ku kaalusan Allah lamun ieu duka ibu-ibu teh seserian bari rumah satu lalajuan deui na awak urang teh pan salian teh taneuh cai teh aya angin ibu isuk pas ekdes pidato bapak-bapak ibu-ibu wayana jam 10 isuk ulah aya di tempat ieu nah bakal aya angin puting beliung kabeh jelema sieun ku angin puting beliung tapi ka kabur ngungsi we ka teun kuring da sieun ku angin puting beliung tapi sok aneh na manusia aya ku angin puting beliung sieun nu kudu dipikasieun mah lain ku puting beliung tah ku angin nu leutik nu ngahilibir ieu oge pan lamun aya angin puting beliung ibu tinggal balik kuring tinggal balik salamet tuh nu tukang tempok kunaon nunutan ku angin leutik bapak beres macul ngopi geus kudu geus cicing nagalengan saloyong angin leutik gebrus kana susukan ku angin gede ku angin leutik matak jelema kabeureuyan lain ku cucuk kuda jelema mah kabeureuyan ku cucuk kedak matak musuh nu paling nyata lain batur lain dulur lain tatangga lain baraya musuh nu nyata mah tah awak sorangan nah kerasa bapak subuh-subuh leos ke masjid aya nu ngahalangan hareupeun masjid tong ke masjid sia lamun ke masjid dikadek aya nu kitu beunah atuh ngeluhur
nu ngahalangan eueuh musuh eueuh nah karedul saha eta musuhna awak urang Pak mata jelema samemeh urangnya ka batur pikanyaah awak urang moal aya jelema nu bisa mikanyaah awak urang lintang ti dirina moal aya jalma nu paham kana awak urang iwati diri urang moal aya jelema nu ngarti kana kahayang urang iwati diri urang bener ya deh moal aya nu ngarti kana awak ibu iwati diri ibu moal aya nu ngarti kana awak kuring iwati diri kuring mata tong sok loba tatanya kana takdir batur kuring rumasa can kawin tong ditanya bisa ditonyok ya mau kamari geuning dina lebaran komo aya pernikahan kuring datang eta aki-aki buat hayang ngepret atuh da kumaha cek aki-aki ira cenah lelengohan wae ira hadeup nyusul ceun tempo batur keur pangantenan genok teteh hate mah Pak kan aya dilawan da sidik kolot nah ada Allah Maha Adil isuk neta aya nu maot aki-aki eta datang abdi datang kumaha ceuk abdi bah ira hadeup nyusul di kubur nah ada si eta nonyok ke urang deh tong sok hayang nyaho kana urusan batur da anu dirasa ku urang cantang tu dirasa ku ibu nah anu dirasa ku ibu cantang tu dirasa ku kuring mata kieu mah geura jaga perasaan masih bener ya teh komo kamari aya nu mudik tong sok loba nanyakeun anak bisi batur keur hayang tuluy can boga punung dibere pertanyaan kitu teh sensitif tong loba tatanya jelema riweuh nya yang batur meuli mobil ini dia sebulan lamun dibejakeun rek milu maya nya Pak kunaon aya urang kepo-kepo teuing hirup teh nya hayang ancruk karena takdir batur padahal moal aya nu leuwih paham iwati dirina moal aya nu leuwih apal iwati dirina moal aya nu leuwih nyaho kana kagorengan iwati dirina matak mengeus tong hayang lalajo kagorengan batur lalajoan kagorengan diri lamun jelema apal kana kagorengan diri geus eueuh waktu lalajo kagorengan batur nah lamun jelema teu wawuh kana kagorengan diri tiap detik tiap menit hayang apal kana kagoreng patutan batur tetama dipang nyanungkeun kepo geun bae nyai da aya teh dituna sing kuat sing sabar ka batur mah peladung mah salaki manehna nu nyanung pae harita keneh mata satiap jelema geus tong lalajo nu terjadi ka awak batur lalajoan mah tah nu terjadi ka awak urang kartos jadi kunci hirup adalah lalajoan paling anda orang teh baroga dosa ibu boga dosa udah patak Allah menyiptakeun salat nyiptakeun zakat marentahkeun puasa marentahkeun ibadah haji Allah memahuninya karena dosa jeung dorakan aya nu aya di awak urang asli Pak pan urang teh baroga dosa matak Allah nyiptakeun ibadah salat teh fungsina teh keur mupus dosa aya dosa geus subuh pupusna lohor nyieun dosa pupusna asar nyieun dosa pupusna maghrib nyieun dosa pupusna isya matak jelema anu sok salat sadar diri kana dosa jelema anu ninggalkeun salat teu sadar kana dosana jadi bab salat teh naikeun kasadaran diri bener da jelema nu teu boga dosa komo ibu-ibu mah dosa nanti geus isya itu bisa dibungkus ke salat subuh cek ibu teh naon make jeung dosa geus isya make jeung naon eta kamari Ramadan di toel mah cicing urea mani jeung puasa ya apa ngadeng eta tama bisa dibungkus ke subuh henteu atuh kumaha cek keur mupusna gampang ayeuna balik ke dieu Pak, dia tuh nguping ceramah anak gerhana geuning mah kamari nolak hayang Bapak. Terus kumaha solusina? Ayeuna we. Geus tong jero teuing, teu nyaraho babeta mah. Eta ge beja ti RT urang ge. Salat teh keur mupus dosa. Datang puasa setahun sekali bulan Ramadan eta ge alat keur mupus dosa matak jelema daek puasa sadar diri karena dosa datangna puasa atoh biak dikarep nama kejeung atoh Allah mere kesempatan keur mupus dosa nya puasa
nahan lapar jeung dahaga kudu muncul atuh salayan ti nahan lapar jeung dahaga urang ge kudu muncul sifat peduli kanu lapar kanu dahaga matak beresna Ramadan jelema bakal balager. Nah peduli ka sesama bisi batur lapar bisi batur dahaga urang teh muncul beres Ramadan teh bakal nyaho ka susah batur bakal apal naon nu dirasa ku batur bakal nyaho teu geunah urang dahar barang nu ngeunah sadegeun batur mah teu bisa barang dahar teu ngeunah make baju nu alus di saat batur teu boga baju paran tos puasa nepi ka dinya geun bae sarua abdi ge melak lauk dina balong sakintal setengah korean kasemahan nepi ka detik ayeuna nah karaya museup wae jadi urang nu melapna batur nu ngahakana aya buat hayang ngendrin da tuh nah cenah geuning nepi ka dieu berarti kuring teh teu sadar kana hayangna batur da jelema mah nalika dibere seuri nalika ditetah mere cadu teh kudu seuri ari hirup hareupeun Allah hayang beunghar gedong boga sawah lega ari kana beal teh hayang kasinirannya ari ongko hirup menta beunghar ka Gusti Allah teh gedong hayang, sawah hayang, mobil hayang, motor hayang, ari kana beal teh hayang. Lain ge beunghar geus kokoro. Lebih ka teu bagian TRT dicarekan RT gelo RW edan. Cinta pun naon ibu batur menang BLT aing henteu. Cinta pan ibu mah gedong boga, nah ada tuh lamotan. Yai. Ayo bener. Kalau urang beunghar mah gedong boga sawah lega BLT datang tolak moal RT pamikeunkeun kanu hakna tuh si yatim tuh si miskin tah eta beunghar nu sajati teh nyage kaprok eueuh di dieu teh kitu teh anggar we salaki giri anggap ojek online cinta ibu ka mana ka bank saha eta ojek geus yeun ka panggih boga motor kongkorong kadang-kadang disumputkeun, gelang kadang-kadang diteuneun, ngelaan BLT. Lamun di dieu anu kesiniran asli geus panas hatena saya mantau gitu. Nyaju ge balik, tah berarti maneh nu kitu teh. Beuki ka kepung hirup teh. Ah cenah urang moal balik teh direngekeun aing kan teh bese. Ongko hirup hayang beunghar gara sok ari nalika pamere batur nepi ka dicok-cok nepi ka kitu-kitu teuing nah datangna puasa lain sakadar nahan lapar jeung dahaga tapi urang ge kudu peduli kanu lapar kanu dahaga harta naon disebut Ramadan babari narang Ramadan mah enteng atuh ibu Ramadan ibu kompor hurungkeun copot katel, tenen di luhur, asupkeun minyak, copot daging, tuluy goreng, bulak-balik, teh Ramadan. Tuh, nu di tukang rada gelo ceramah teh manya masak Ramadan. Cicing heula ulah bakal nyebut nu gelo. Da ieu teh rara-rara teh ngarti. Cicing heula. Naon nu disebut Ramadan, cetrekeun kompor, katel cekelan, tenen luhurna, asupan minyak, cokot lauk, goreng. Geus asak dahar Ramadan. Mun ceramah nepi ka dinya ibu linglung dah. Banyak Ramadan masak. Lain kitu maksudna. Ramadan bertanya ka ustaz nu deukeut, "Mahwa Ramadan?" Naon disebut Ramadan? Artina Ramadan teh pembakaran. Jadi urang teh sabulan capleng kamar teh dibakar. Diduru. Kunaon ibu ngadahar daging atahmu? Daek ibu ngadahar daging atah? Daek ngadahar lauk atah? Alasanana naon Pak? Kunaon urang bu ngadahar daging atah? Loba virus, loba penyakit. Atuh lamun kitu goreng heula cenah asa kakara daek ngadahar. Tah urang teh loba virus, loba penyakit kamari memeh Ramadan. Geus datang Ramadan kudu geus bisa ngaleungit itu penyakit eta. Tuh, kakara nu tukang. Kita tengokan ngagenggerekeun oge. Barang dahar daging atah urang mung loba virus loba penyakit. Goreng heula cenah asak geus asak kakara wani ngadahar. Kamari teh memeh Ramadan teh ngomongkeun batur, ngaledek batur, ngahina batur, ngagibah batur, pedit ka batur. Datang Ramadan jelema eureun. Da dibakar teh
tah ayeuna teh kudu geus bisa ngaleungitkeun panyakit nu aya dina diri, sirik, pidik, jahil, kana ieu istren, panastren, dudupak, rudupak, teu kopan, cukukan, jeung punungan, piceun tah ibu mulai ngadenge ceramah nepo bibir urang. Nepi ka eta kucap petangna cenah. Allah menang latihan. Udah kan on abdi pasea jeung pamajikan 2 jam can anggus ieu geus ES urang mah coblot itu. Eta aya nu nanya, aya pamajikanana, ibu uninga ieu hayang dibalik daun ieu. Bang Sidik tadi kita omongkeun. Geuning aya pamajikanana. Ibu beli bade uih. Ramadan. Jadi Ramadan teh pembakaran. Kunaon dibakar? Ngaleungitkeun virus penyakit. Kunaon aya Ramadan? Keur ngaleungitkeun penyakit nu aya dina hate. Tatangga hamil di luar nikah tong diomong-omong karunya keur mah wirang tatambah di bibirang. Jalma nu alus mah lain kitu datanga. Pok ngomong nu hade nyai bohongan eta teh kalakuan maneh boga kabirang karasapan ayeuna mangerakeun kolot teh sing alus ngomong teh omat nyai eta budak nu dikandung ulah nepi ka dipiceun komo dibabetkeun kana wadah runta keun we da make sanggup nguputna ieu teh jelema Pak ieu teh makhluk Allah keun batur wirang tong sok diwiwirang ieu mah lamun aya nu kitu we gandengna saer we teu apalan manehna ge boga budak. Urang ngawirang budak batur lantaran terjadi eta kade ibu boga budak nu teu kadidik bisa jadi nasibna sarupa jeung itu borosot si itu ngajuru tenung budak ibu kumaha batur lempong mata tong sok nabisani kana perkara nu kajadian ka batur bisi hiji waktu kajadian ka awak urang. Well. Eta we nu ingat teh full well. Very good, very well. Lamun eno bogoh ka urang ge beresna towel. Tek nini nu noelna towel. Koream teuing. Atukeun bae we encep da takdir meureun salira kudu jeung nini. Urang mah teu dirobah we takdirna ku urang. Koream teuing jeung nini diajak sare ngadon batuk sia teh. Ya. Tina ladang Ramadan teh Pak kudu ngarasakeun rasa batu rasa urang nyeri batu nyeri urang bahkan tina Ramadan kudu bisa ngajenan batu. Islam ayeuna teh butuh silih ajenan sabab Islam poe ayeuna jujur barareda aya NU aya Persis aya Muhammadiyah pek tuluikeun ku cara masing-masing tong saban geureuh ka batur nu urang we pigawe ku urang nu batur pigawe ku batur tong sok saban geureuh batur eueur kade bisi urang anu acan. Harta sih. Yang batur subhanarabbiyal azim wa bihamdihi cukup sabelah subhanarabbiyal azim tanpa wa bihamdihi kunaon sia kebesekan we cicing nu geus kolot betong sok perhatian teuing lah kebesekan sauting abung ka ustad tela coba salahkeun kebesekan eta teh barang dahar para mereka aing gitu bener urang deh sok perhatian anak kumaha urang mah da nginum hog teu kajeun atuh meuni Islam anak teh butuh silih ajenan Islam anak teh butuh silih hargaan kadar eta urusan beda bae da ustad ge barareda aya nu diudeng aya nu sorban aya nu sarung aya nu jiga urang jiko online baik nu penting mah naon diomongkeun Islam keneh Islam NU Islam Persis Islam Muhammadiyah Islam keun teh kudu lalajo nu batur nu urang ge can karuhan baleg gitu salat kurang busuna tahajud mumul kana Quran teu pati mun ngagugurung HP tapi ka beak kuota ayo leungit HP meuli nomor kalblokir meser deui coba kana Quran ya karena HP YouTubean nana gerhana 2,5 jam didengekun coba maca Quran karek Yasin 5 menit heuai teu nya dihirup urang di dinya wae tempat urang mah da
udah perlu diupdate. Tapi ke taraweh karet 3 kali terus diupdate. Alhamdulillah taraweh ketiga lancar. Keempat eueuh status da eueuh taraweh kasetan. Udah pongkorong foto alhamdulillah 40 gram dari Sulami. Kumaha tetangga saha nu nanya. Islam ku enak datang Ramadan teh kudu bisa silih ajena. Oh iya tak mama hayang ulum ceramah teh anu sok bari curhat, Mamah Dedeh tong ka urang. Sabab Mamah Dedeh boga program Indosiar, Mamah dan AA curhat dong, iya dong. Ibu nu sok curhat geuning mah, curhat dong, iya dong. Mah corog lagi mah nyeburutnya teu usaha. Kumaha ceuk Mamah Dedeh? Nyieun BPJS teuk bongok eta mah. Aya tak mama ulum ceramah teh hayang nu pinter Quran jeung hadisna, bahkan jeung sagala-galana ulemna Ustaz Adi Hidayah. Mama hayang nu pinter sejarah Gus Muwafi. Mama hayang nu galak Habib Bahar. Mama hayang nu jiga ojek online Nana Gerhana. Mama hayang nu pinter nada-nada sholawatan sanes gitu tuh Kiai Haji Salimul Apip ti kutawaringin. Mama hayang nu lentong tah Agim da Agim melentong. Saudara-saudara yang budiman, alhamdulillah AA bisa hadir di tempat ini ya. Bagaimana ibu senang berjumpa AA? Ya ibu senang tapi AA itu senang. Nah geus kalolo. AA menghimbau ya ke semua jamaah ya. Cicing pengajak seri hese nurutan gitu. YouTube itu harus banyak berzikir sama Allah Ta'ala. Orang banyak berzikir hatinya akan tenang. Orang kurang berzikir kurang tenang. Dan orang tidak berzikir jangan berharap hidup tenang. Kumaha cek panitia. Panitia mah ngahulang nah bingung amplop na hiji ku di jelema aya duaan. Agim mah lentong. Mama yang naon deui? Hayang ulun ceramah teh anu make kupluk Ustaz Epi Effendi. Mama hayang ulun ceramah teh hayang kumaha deui sok? Mama hayang bari nyanyi. Benar, Oma. Rumah Irama mah aya nada dan dakwah, jadi dakwah make nada. We nyanyi Rumah Irama dan dakwah tuh. Badan pun tak berharga sesaat ditinggal nyawa. Anak istri tercinta tak sudi lagi bersama. Secepatnya jasa dipendam. Ayo buat kudu butuh oksigen. Rumah Irama nada mana make nada matakeun eta kudu digenggereun ku urang. Nah bagian Oma da Oma mah takdirna jadi penyanyi da baheula lagi ke leutik cetot ti tajong bae make nada cetot ti tajong padi kumaha aduh tah mah calon picelemengeun Roma mah lain cetot ti tajong aduh meureun da urang melintat tanganna perkiraan eta oge. Lamun Roma Irama nitah nyangu beda jeung bapak. Pan bapak mah geura nyangu geus burit. Bapak coba Roma aja mah geura nyangu. Geus burit. Aya biasna weh. Lamun kuring, da seorang kuring mah gede jadi kenek alus. Bandung, soreang, katapang, dua duit mau aja apa jadi kenek teh. Roma Irama jadi kenek diomongin. Sore ya, katapang, dua duit. Jangan kurang dia balik ke heureuh Al-Fatihah. Maka cara dakwah mah silahkan berbagai cara. Nu penting mah Islam nepi ka ditu. Karena lamun umat Islam bisa silih ajanan. Ada nu sarupa eueuh, shalawatan ge eueuh, nu sarupa eueuh. Di Tasik mah shalawatan jadi es lilin. Allahumma sholli ala Muhammad
Muhammad kasih geblus ka Garut jadi aya alok salatullah salamullah ala tuha rasulillah geblus ka Banten jadi hoak salatullah salamullah ala tuha rasulillah lu saya Katapang sama Maya Ustad salatullah salamullah aduh lagi dia aduh tunduknya di lingkungan pesantren takbiran raos Allahu Akbar Allahu Akbar la ilaha illallah wallahu akbar lingkungan pesantren lu saya Katapang bebe aya pesantren kumaha Allah Akbar Allah Akbar Allah ilah napas ponok itu panjang kene pan make jeung akapa nyambung eta illallah bola bukan cemong cenah ku rahasia perusahaan maka fungsina ustad teh keur ngalusan di dieu kuring yakin loba jangan loba ustad dialusan ku ustad setempat ta eta nu ikhlas asli mah ustad setempat lainana gerhana. Nah itu beda cenah bangsa urang jeung urang Arab nya sabodoh teu hayang sarupa so kuring ngomong ku Sunda da urang Sunda cobaan ku Arab ibu jang Arab dilieur coba abdi nyarita ku Inggris in the name of Allah the merciful the compassionate nartos teh kalau ibu urang mau ngapalkeun teh mati anak orang mah Sunda nah apa dina Sunda teh di jero kandunganna aya budaya mata dakwahna kolot baheula lewat budaya tah budaya teh dakwah dari urang buka lamun di Sunda make jeung aya wayang golek eta teh dakwah agama ngan ditutupan ku simbol jeung silip matak bahasana ge nyumput dina gunung simbol cicing dina gawir silip geura buka ku siloka ngarah atra jeung pertela ceuk wayang mana dakwahna eta geuning mimitina make jeung aya kakawe semar iya we nangun ulah aja arah anu tuluh semar kunaon ibu semar kuncung danar wolong ngeluk semarna ke bawah pak macam dalang leungit diri nu sayati ilang rupa nu sawarna cengelek jadi satria kanja cek tukang kuat ka kuping ku kuring geus sangka cenana gerhana keur kasep alus sorana nuhun pak nuhun padahal mah Allah nu ngomong gitu ka Allah ieu mah urang we ngarah tah lat ya waalaikumsalam pangga ka tah mata bahasa wayang teh dakwah leungit diri nu sayakti ilang rupa nu sawarna jang elek jadi satria lamun hirup hayang jadi satria di alam akhirat leungitkeun ka hayang diri nu aya ka hayang Allah leungitkeun diri urang nu aya adalah Allahna leungit diri nu sayakti ilang rupa nu sawarna jang elek jadi satria leungitkeun ka hayang diri nu kudu aya ka hayang Gusti coba ka hayang diri we kieu deuk naon hees Umay kahayang Allah, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat di mana aya waktu pikeun nuntut ilmu, menghirup pek geura nuntut ilmu, maka ieu urang hadir ka ieu tempat kahayang Allah lain kahayang urang. Nana gerhana ceramah di tempat kahayang Allah, kahayang kuring mah cicing di imah deuk naon mah cobrot di dieu. Geuning eta ieu ka Katapang kahayang Allah. Lain kahayang kuring. Tuh si bapak mah pan dibayar. Ah, ini can tampak begini kan. Geuleuh atuh da para roksang urang di mah. Pan dibayar nya udah acan katarima. Buare ditampa bawa moal keteh.
Tuh cek panitia teh, hodok ditampak, nya hodok da butuh. Lah deui pan aya rahwana pejah, rahwana teh da samuka, pejah maot, nama geujeung maot. Seorang raja maot teu bisa ngelehkeun malaikat pencabut nyawa. Otak RT tong polontong teuing ka rakyat, RT ge sieun ku RW. RW sieun ku kadus, kadus sieun ku kades, kades sieun ku camat, camat sieun bupati, bupati sieun gubernur, gubernur ge sieun ku presiden, presiden ge tanyakeun ka Prabowo sieun ku saha ku malaikat pencabut nyawa. Mata nu ngaran hirup saha nu kudu dikasieun, lain manusia, tuh Allah Taala. Laras Pak? Asli ya. Mata tong galak-galak teuing hirup air dikasieun, malaikat pencabut nyawa. Sugan cukup betul puntennya malaikat teu acan tuang, teu bisa gitu. Teu bisa. Puntennya malaikat da abdi mau baung keneh, coba geus bageurnya mau teh. Nah memangna RT malaikat. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Tiba heula nepi ka ayeuna, ti ayeuna nepi ka maot kudu mawa Islam ngarah maot keur ka ayaan Islam. Itu atuh. Ibu udah ngomongkeun batur, eureun bisi maot keur ngomongkeun batur. Boto kalau jo versi gini di jalan, oh aduh kapret gini bendera diputer-puter, cebrol tabrakan, maut. Ditanya ke malaikat, man lu buka, bobotoh abdi mah dikepret ke malaikat lagi. Teu ngaruh. Kuring wawuh jeung pejabat, kekeh Pak. Waktu maut man lu buka, punten abdi mah kenal jeung Pak Deddy Mulyadi, teu ngaruh. Teu ngaruh. Maka kekeh nu nyaah ka awak urang iwaki amal urang sorangan. Kahartos. Rahwana pejah kunaon mah jeung maot pan ngaheureuyan awewe sejen sanggeus aya nu boga saha eta Sri Rama pamajikanna Dewi Sinta dipaok Dewi Sinta teh sanggeus anu boga Sri Rama atuh amakeun salakina nyokot panah ti kajauhan cep kana cejantung Rahwana maot weh maot lagi di Gunung Sonara jeung Sonari digencet kata ku gunung maotna Rahwana berat nya Waalaikumsalam nuhun. Iya, pengajian di jalan tak aya nu nanya teh malan heula. Pan itu lumayan kesana teh, pokoknya bang kita itu teh bakal bakal kieu bener ya teman anak gerhana kuramah, nah gitu kan kita. Pengalaman abdi aya nu nanya teh di temalan, kumaha cik itu asem banget jelema teh tuh. Ai kitu mah di temalan ramah cenah nya. Meureun eta ge. Awewe nu nanya meureun. Nyau. Rahwana pejah eta teh nerangkeun akhirat Pak ku ceurik rahwana pan ceurik rahwana mah nya di mana ieu kula oek taya nu ngoncoran hujan taya pipayungeun leueur taya pingiteukeun panas taya kamari mah abdi ngahariring ieu tah di ditu di Tasik RW mere 100 RT 100 kamari aya grup musida gini di ditu teh nya mere Pak 50-an aya di dieu mah nya kumaha milik we nya ka mana atuh anak nya ka mana pamajikan nya ka mana atuh harta nya ka mana atuh banda geuningan teu melaan kalungguhan moal pangaruh hirup geuningan teu marengan burat lah kaulah hirup geuning kieu balukarna nalika jadi jelema nu teu ibadah kanu kawasa kaulah Gusti RW Gusti di sahabat di Pak RW tah ieu calon pejabat ti dituna 100 nepi 100 nah ari nu ayeuna ti dituna gede datang leutik Gusti balikeun deui abdi kadunya abdi rek tobat abdi rek insaf geuning kieu palukarna jadi jelema nuhun ibu aduh sok tejaan batur nuhun ibu Kosidah nuhun karek sing sehat lahir batin dunia akhirat para milik deket rezeki anggam balai panjang yuswa katanya doa khusus kanu merek hari bapak-bapak
doa teh mere mah sok we ngadoa sorangan nya ka mana atuh anaknya, ka mana pamajikannya, ka mana atuh hartanya, ka mana atuh banda kalungguhan nu mawa pangaruh hirup geningan teu melaan Gusti balik mana Gusti balikeun deui abdi kadunya abdi rek tobat abdi rek insaf geuning kieu balukarna jadi jelema anu doraka ceurik rahwana hakikatna nerangkeun akhirat ngan dibuntel ku budaya deket jeung nada mata kurang kudu ngajenan karena tata cara dakwah bangsa Indonesia bakal beda jeung dakwah di Arab nerangkeun teh Pak nerangkeun surga jelema ceurik dah yang ka surga nerangkeun neraka sawa dijual dipake sodako dah mung ka neraka di urang nerangkeun surga neraka jelema balik Pak barareda di Arab tarawih nu jam 3 subuh jelema daek nu dibaca Al-Baqarah Ali Imran An-Nisa An-Naba 30 juz sapenting tamat tempo di masjid pinuh cobaan di bieu tarawih jam 3 subuh RW kana balik istukna imam dipecat ku RW lalu jeger bari make tato healing sana ku derek jadi imam teh dekul eta jeger imaman jamaah aya 60 nu dibaca Al-Ikhlas sahabat nepi ka tarawih nepi ka anggeus jam 8 pada ngagabrung sanajan jeger teu sangka cenah maneh nya jeger imaman mah hade tah di urang mah ibadah hade teh nu tere nah heueuh da atuh Pak di urang mah budaya mata dakwah Indonesia jeung dakwah di Arab moal bisa sarupa moal bisa nah gerhana dakwahna ibu seserian nah ieu teh geus peuting lamun dakwah dilempengkeun mantap jelema gaul deui kesan pertama teh datang ka imah di mana pengajian sanu ceramana nu gerhana kumaha teu rame geus pada kampura Pak kuring kikian teh hanya sebatas metodologi metode pikeun hiji perkara minimal atuh elmuna beunang seurina heueuh hartos moal bisa urang jeung urang jiga sarupa jeung urang moal bisa keun bae da urang mah lain urang tembong kene budaya teh deukeut jeung nada mata tempo di masjid baheula elin umat muslimah ayo orang berjalan eueuh da mik nabutut maaf salat subuh airet maghrib menang di urang kikituan menang geuning di Arab Allah bae tong nurutan urang Arab da di Indonesia mah ibadah teh kudu diolo tah pujian teh ngolo anya tak mama anti kana nada wadul lamun jelema anti nada adan tong make nada da teu rame Allahu Akbar Allahu Akbar ayalah sholah ayalah sholah itu teh adan ngajak gelut mata noloh we nada dina adan Allahu Akbar Allahu Akbar rawas ngan di urang mah teu main adan alus teh cobaan ke subuh adan nu alus dah hees jelema teh bukan mun bisa mah adan subuh mah punten PDKM ulah ku ustad ku jeger adan Allahu Akbar hudang jelema kabeh teh datang ka masjid lain salat teh nyekek nu adan maka nada teh bagian daripada metode makewe nada pan baheula ge ibu di masjid leutik geuning di mushola diajarkeun ku guru-guru urang make nada ngapalkeun sifat wajib Allah nu 20 nepi ka ayeuna ini apal keneh wujud kidambat embung pak tumpak dumbeng embung pak tumpak dudung embung pak tumpak dumbeng embung pak tumpak dudung embung pak tumpak dumbeng hade ngalah abdi musikna ibu nu nyanyina halus ya juru kawih kabeh kunaon ibu jeung babari apal ku lagu naon lagu nada berarti kolot baheula nyimpen nada alat media pikeun agama mata tong anti nada
termasuk kikiwa. Ieu teh bagian daripada budaya urang nalika geus datang Idul Fitri, geus Ramadan beulilana sok ayakeun halal bi halal. Tah bisa jadi ieu teh lain ibadah kaasupna kana bab budaya eudeuh pek teu kitu nanaon. Nya ta batur matara bae. Nya ta urang mah osok pek. Teu kudu silih ngomongkeun anu tara jeung nu osok pigawe we kumasi. Silih ajenan madang Ramadan. Ya Bu. Tuh, hiji, dua. Ramadan tadi disebut Sahrul Barokah, lain Sahrul Gunawan. Dah eleh. Ini Pak, Sahrul Mubarokah, Sahrul Barokah, sana Sahrul Gunawan. Sahrul bulan, barokah, mahwal barokah. Apa itu barokah? Al barokatu huwa jadatul khair. Nyieun alus hasil alus. Tah barokah teh nyieun alus nambah alus, nyieun alus hasilna alus. Tah ieu pengajian alus hasilna isu teuing. Nah nagerana ceramah alus kumaha hasilna keur awak sorangan nyau. Matak boro-boro barokah keur batur keur awak kuring wallahu a'lam. Nya, matak barokah teh hese. Al barakatuh huwa jadatul khair. Nyieun alus hasil alus, nyieun alus nambahan kealusan. Mun ibu salat kudu nyimpen kealusan sak nu salat. Mun salat tungkul maka bubar salat kudu tetep tawadu saperti tungkul. Mun kor salat aya ruku maka irit ka Jepang kali kata gerobae hai. Ternyata ruku gambaran ngajenan batur cing atuh urang teh kasaluhureun hormat kasahandapeun kudunya gaman ruku teh ngajenan ka sasama hirup. Dina sholat aya assalamualaikum kakatuhu, aya assalamualaikum ka kenca sing barokah, assalamualaikum kakatuhu, katuhu simbol kealusan, kenca simbol kagorengan. Kanu alus doakeun alus, nu goreng ge doa mah kudu anger alus. Beletuk sanak ibu beger sing alus doa. Ya Allah, caroge abdi keur kagoda kurang anak dua, nuju ameng sing salamet lahir batin, sing aya eudep na doa kitu. Nyaho urang tiga bangun salatkeun beger kalau dikitu doana ya Allah caroge abdi keur kagoda kurang kedua keur ulin sing tikus ruk sing tabrakan geus kacau doa teh padahal hakikat salat nu alus doakeun alus nu goreng ge wayahna doakeun alus. Assalamualaikum kakatu simbol kealusan, assalamualaikum kaeja simbol kagorengan. Tetep doa mah assalamualaikum. Iya mah cek logika urangna. Salat nu barokah teh aya akhlak sanggeus salat. Harta. Teuing nya teuing nepi teuing moal eta salat di kadinya. Asa jauh kan nih urang mah gitu. Tuh, ari ibu. Ngan keur ngukur kabarokahan ku tilu. Cicing ku tilu. Hiji anak alus ka inung bapana barokah. Dua pamajikan alus kasalakina barokah. Tilu dulur akur jeung dulurna barokah. Tah sawarga teh eta mun anak alus ka inung bapana sawarga aya di bawah telapak kaki ibu. Mun pamajikan alus kasalakina surga aya dina kapatuhan ibu kanu jadi carogena. Mun dulur akur jeung dulurna maka sawarga geus terjadi memeh di akhirat ge di dunya ge terjadi. Mata ngukur barokah matong jauh teuing bisi teu kataekan anak alus ka inung bapa, pamajikan alus ka salaki, dulur akur jeung hiji ulah kasih nirang. Anak alus ka inung bapa sabab cinta sejati eueuh deui iwati inung bapa ka anak. Sabejab-bejabna urang sateu balik-balikna urang saha nu munian kolot. Ibu rumah tangga teu boga imah bisi era ku batur ceuk kolot pengol nyai sok sapotong keur maneh sapotong keur mah melaan anak nepi ka kolot wani beurin cicingna bener. Inung wani lapar melaan anak kamari Idul Fitri kolot teu kabeli baju kunaon melaan anak supaya bajuna beuteuh moal aya nu paling hade anu ngarti kana kahayang anak iwati inung jeung bapa urang. Well. Cinta sejati teh inung bapa ka anak lain kabogoh jeung kabogoh Ines ya. Ieu mah budak ayeuna kagoda jeung kahipnotis ku bibir lalaki majarkeun cinta sejati. Maka jeung aya bahasa engke keur aa ayeuna keur aa ranah maneh teh. Geus melenung mah anger urang nu wirang kolot nu wirang ceurita. Mata kabejaan yang nongkrong di dalam beberapa ABG tong kagoda ku bibir lalaki waradulungkul
Biragi isuk-isuk ditanya, kamu udah makan belum? Kumaha coba kawin lagi, kamu perhatian sama aku. Kirim beas, Udin, lain lo tanya. Penting-penting nanya, kamu udah tidur belum? Mata ngajawab, berarti acan. Nah cinta jadi bolohok. Bawa ulin, jatuh kita jong, kamu sakit? Kumaha coba kawin lagi, iya makasih ya. Kepes-kepes yui, makasih romantis. Ayo yang malah dukung nih. Coba yang lu ke sekolah kia jatuh kita jong, kumaha cek salah kia, tabatu kata cakorna lo atuh. Ini mau motor butut, beberek-bekan, curah hujan, mogok, dorong kuduaan, kerbobogohan, nu kitu cinta sejati, waduh. Coba yang lu ke sekolah, dibonceng ke motor butut, mogok, dayak ngadorong, ngagajel ngaritan, dijejak motor ganti, cek ayo jatuh. Maka cinta sejati nu sebenarnya inu bapa ka anak. Ibu ilit-ilitan, barang dahar di restoran, beli sate 20, di dahar 2 siki, 18 dibawa ke imah, bersaha. Nya mata kali panitia mau dahar di dia, nah dibawa ke imah. Nah ingat kakolot. Pantolot kuring masuk tuang di restoran, beli sate 20, karena dituang du kabehanana 2 siki dibawa ke imah, kok jam keur maneh lapar kolot melaan lapar anak. Kuring ge wajar mun teu dahar di dieu. Nah dengan saeutik di mah dibawa pan lumayan loba. Ingat ka saha? Ingat ka kolot. Ibu ilit-ilitan pan sagala ditanya ka anak hayang naon jang madeg angkat-angkatan ceuk budak boyobot comro misro dipangmeulikeun. Comro boyobot baso bikeun ka anak adahar cek anak mama hoyong moal sajang kope keur manesin seubeuh emak manggil seubeuh ti baheula bari kempleng patuangan anak lapar melaan anak. Mata kuring ge kitu tadi kapun bapak jeung teh rek ka mana cenah maneh ka katapang rek naon ceramah hoyong di kitu naon situ ku abdi entong nama jeung entong da bijaksana kolot abdi. Nama jeung entong Indomaret tutup Alfamart tutup ngan lamun keukeuh maneh hayang ngirim ka kolot sadiberena ku panitia. Itu tadi apaan kolot sok nanya goyobot combro misro abdi ge wajar ka kolot sing teh pak eudeuh cau komo itu cau kata pangomo teu geledek lapunten nu merek kata leutik mah tong diasupkeun sebab pun bapak mah geus apaleun oleh-oleh di daerah mana-mana Tasik, Ranginang, Dodol, Garut, Cililin, Wajib, Majalaya, Borono, Bandung, Peuyeum, ari katapang dengerin lemur teh aya oleh-oleh anu ciri khas naon ibu opak aci pengkewe bukti kenandus kudu aya tuh mau kejung hayang di bahanan ento si supateng teh hayang di bahan iya mah keur bercerita abdi jeung kolot kadar eta ibu deuk mahanan eta mah tuh baperan we punten Pak RW imala nyiniran sakadar ngelingan sing hade ka inung ibu baheula keur leutik minta duit ka kolot-kolot teh mere kunaon ku teu boga saha nu ngamuk panto dirajetkeun hohoak jeung sesentak bencana bakal terjadi lamun anak sorana wani hohoak inung jeung bapak lumayan otak bencana bakal terjadi lamun anak wani hohoak jeung sesentak ka inung bapana ibu ngalahirkeun teh nyeri nang kuban suksin ditu nyengigir suksin bahe nang karak sidikan eungap bawa ka dokter pan digunting ibu kerak tinggal bapak nyebutkan kerak ibu-ibu mah murungkut coba bapak ulah dia kieu we da teu ngarasakeun si eta mah geus digunting budak dikeluarkeun bali dikuel-kuel kudu steril patuangan ibu nah engke bisi aya janin deui diasupkeun ieu leungeun dokter kana jero patuangan ibu nyeri lagi kana mun-munan bapak da ngaekeun nya eta ngarah teu bisa nikah ibu-ibu heuh oke keprok ibu geus dikaluarkeun pan dokter teh nyokot bola jeung jarum dikaput aya 2 makhluk nu dibelaan ku ibu kunaon digunting melaan anak kunaon dikaput melaan bapak eta gede mah geus mun geus kalahirkeun antep tong dikaput lah jujur jadi aya 2 makhluk nu dibelaan ku inung saha anak jeung salaki patuangan sakieu hadena melenung 8 bulan kan beda
Keur parawan mata tigul surkutu jadi kesimet di selera cacak cobaan enak geus kolot cacak teu na beuteung dengan jedog nah keberhilan kusaha ibu diruksak mela anaon boro-boro harta boro-boro tenaga boro-boro awak dalah nyawa ditanonkeun keur melaan nu ngaran anak inung hiji budak 7 nu 7 kapiara ku inung hiji budak 7 ngariung hayang miara kolot nu hiji kalah sok silih tuding cek nu hiji dilancep cek nu hiji di si bungsu cek si bungsu di panengah asal lieur eta kolot di alung boyongkeun doraka gede lamun anak sarupa kitu weh garengekeun sia teh kana atak lamun rek alus ka kolot ayeuna mumpang-mumpang keur aya engke mah hampura duit geus boga mikeun ka kolot ceurik nama dieu ceurik ruk ku padung rap kulo mah katurban teu beureum moceak martan jagat ngajerit martan langit tutumul anu jentul di luhur kubur matak ti ayeuna we alus ka kolot mah perhatikan risbangna bisi engket-engketan ganti ku anak perhatikan kasurna bisi puyatak gentos ku anak perhatikan bajuna bisi soek pangmelikeun ku anak perhatikan imahna bisi bolong tapelan ku anak iya anak nu babakti teh ulah urang egois tiung aralus kolot membawa sapotong di baju teu kabedag dahar ngarareunah buah kolot mah anyuk ngahutang bari ecrok-ecrokan tong sok gitu matak lamun jelema goreng kanu ngaran kolot kahanap teu akaran kaluhur teu sirungan ruk ku padung rap kulma katurban taneuh beureum dagang ukur hutang tani ukur jadi daki naha kade bisa aya dosa nu pernah nyurulungkeun cai panon nu ngaran kolot bahasan bab kieu mah tinggal ku bapak rai geuneuk rai pias itu ibu-ibu rumasanya nu bedegong dititah ulin keluar teh nyai tong ulin keluar ya mama teh gaul saha da ieu tah sadia sing hade ka indung bapak barokah hirup ladang salat ladang zakat ladang saum ladang ibadah haji alus ka kolot sawarga dibikeun ngan lamun goreng ka kolot deuk salat deuk zakat deuk saum deuk ibadah haji engke terjadi di akhirat ditilep-tilep ku malaikat pahala segala rupa dibabetkeun kana beungeut urang lepok yen pahala salat maneh terjadi ku Allah diganyarna kunaon Gusti aya ilung jurus cucai panon lantaran nyeri ku bibir maneh kade ka kolot mah bapak hampura pisan kudu sieun kolot baheula mah pan kucurug ge urang sieun awas lamun baong sieun kucurug coba budak ayeuna awas lamun baong kalah dipiteskeun curug kolot kitu matak tuh nyerenteng ini kata aya anu curhat gini tah ieu nu bakal pas saya balik ti dieu pan dieu nyerenteng saha deui mun lain anakna meureun kita budak lain naon mamah tadi ngomong naon tadi kitu sing hade ka indung sing hade kanu jadi bapak dua barokah hirup mah ibu pamajikan alus ka salaki kade ulah kasiniran ieu mah lamun salaki balik di panyabaan cicing ibu lawang pantau ulah bebeja arisan tapi ngariung limaan ternyata MBK ngarariung limaan KTP jeung kakak dibikeun tuluy narantung aku bersumpah dan berjanji lamun tina limaan hiji teu kabayar nu opat kudu tanggung renteng nah awan teh arisan majarkeun arisan nah anak gerana apa pernah ngecok pamimpin teh geuning kaluhur teh bodas kana pideung mau motor beat asup kana ganggang ya mau urang oge ayo bebeja kasalaki badi arisan ternyata ngariung dina bab kitu ulah pernah boga hutang tanpa diketahui tanpa kanyahoan ku ngaran salaki sehingga lalaki bakal nanya mah nah harasi potepan dibere nah bet boga hutang deuk ngajawab naon ibu loba terjadi papaseaan lantaran bebungok eta lurus Pak betul kudu alus kanu ngaran salaki ti hotat usaha luat lain kesa ngoprot eta ngaran salaki papageun ku ibuna lawang panto rengku bapak geuning sumping sing hade bahasa lain kieu wae atuh rengku cekelan leungeunna tuluy suntangan geus suntangan bapak teh geuning capek mangga calikeulna golodog leos dibuka dapur kucuran cai kana gelas keun bae teh make gula dikeun ka salaki bari pupun tenan hargaan salaki da salaki urang dihargaan ku saha lamun lain ku pamajikan lagu tetangga moal dikeun cai nu tiis bari teu make gula kok ibu nyarita punten we cai teh cai we wungkul teu gula-gula acan seruput ku salaki diinum katempo jiga nu amis ternyata nu amis lain gula nu amis teh budi pamajikan ka salaki
tenang Pak. Mela aja. Sarupa kitu Bapak beli acan salat mangga ka jaman ieu anuk ieu odol ieu sabun anterkeun ku ibu kalawang mese gebrus salaki mandi bubar mandi papageun ku ibu ieu sarung ieu koko ieu kopiah pan ibu teh tugasna nyiapkeun pakaian salaki teh heueuh nya lain cenah Pak dari ibu ngalawan wae ka urang sarupa kitu sekebutkeun sajadahna mangga Bapak gerana tepan dekul salaki salat beres salat ibu tempo kuliwat ibu kahareup deuk naon deuk nyungun nalahunan salaki nyungun nalahunan pok nyarita Bapana capilung seribu tunu geuning Bapak melan jisi abdi puputon kemang gedaton buah kolbu cingceman jiwa akal kehormatan abdi daman abdi punten tibareton nepi ka ayeuna can bisa juga wakan anu ngaran salaki hade lamun aya awewe seperti kitu ngan kunaon ibu lohok ku Allah nu kitu teh ku Allah ya neng kau tak mau belah dinya mau pisan aya ge salaki datang tujuh langsung nagog menang duit tapi jawab ku ibu ada kurang kayak gitu sok ka salaki ngan salaki na kudu kumaha heula mana ibarokah teh kudu duanana entong dituluykeun ceramah teh nah bapak lalaki urang lalaki salaki nu kumaha heula nu ibu deuk kikituan teh salaki nu tanggung jawab hayang geulis dandanan hayang nurut contohan hayang jongjon rasikoan amit hayang geulis dandanan hayang nurut contohan hayang jongjon rasikoan mah imam pageuh baju teu dar seubeuh bilih bade ka pasar tah acisna bilih bade nyangu tah beasna bilih bade masak yeuh keur pasakeunana raos ibu kakupi ieu mah ongko tita nyangu beas eueuh tita masak pasakeun eueuh tita dandan lipstik wae ge dicokelan ku bilik jadi nu salah teh geuning lahir pamajikan tapi ieu teh bebengok salaki matak lalaki heuh bener cenah matak lalaki nu alus lamun hayang barokah dina hirup lalaki alus pamajikan ge kudu alus ya bu magra masak tak pasakeunana magra nyangu tapi asna madangdan ya alatna raos kedo corogi gitu donatur da salaki mah donatur terus dibere donatur mah sanu rek ngatur tunggu pamajikan baeud bapak mah entong kudu boga ka era mah nya lalaki baeud kumis jekrem janggut panjang baeud da jiga lele useupeun terasa mesti percaya kumis panjang janggut panjang tuluy baeud yey mentong kali-kali mah keur naon aya kumis esok baeud mah mata anu sok baeud lalaki kurun kumis lamun awewe deuk baeud ge mah kumis eueuh janggut eueuh baeud kan lucu jika jeruk deuk bitu coba lalaki baeud teu main maka punten keur kaum lalaki ulah sok baeud lamun aya di dieu sok baeud digerok isuk deui nah kudu kumaha tuh lalaki nu pantes nu alus nu kewas lah lamun pamajikan baeud lalaki nu alus mah lain nanya kunaon mah baeud pamajikan keur baeud ditanya mah ngadunya ya kunaon baeud ku sia tuh jadi pas ya coba nanya na kana awak kurang aya naon na awak kurang nepi ka pamajikan baeud ka urang buah-buah baeudna teh keur ngabukakeun ka gorengan urang geura toong padaringan geus kosong beasna geura toong budak mamuk hayang jajan eueuh duitna geura toong lipstik keur dicokelan ku bilikna geura toong wedak geus depok tengahna bapak jadi sadar oh paingan pamajikan baeud teh urang nu kurang mere rasikona itu atuh kakara ibaratnya barokah mun anak alus ka inung bapak mun pamajikan alus ka salaki nu katilu mun dulur akur jeung dulur bisi ibu goreng jeung dulur jeung tetangga jeung baraya isu bubar teh dieu gewat menta hampura bisi dosa kabawakeun nepi ka akhirat sedengkeun hisaban di alam dunya mah enteng tinggal menta hampura hisaban di akhirat mah hampura lamun itu aya keneh di alam dunya dosa dibawa nepi ka akhirat maka Allah moal waka mere kahadian samemeh manusia silih hampura ke jeung manusia nya kade bisa nu pernah baeud jeung dulur bisa teu akur jeung baraya jeung tetangga nyarekan batur iraha deuk menta hampura jelema nu alus lain jelema anu mere hampura tapi jelema nu alus mah nu panggeulana menta hampura. Udah moal
atur masa salah kasih eta anggar si eta nu salahna eta mah bisa capekeun wae jeung dulu kudu alakut kakara eta teh ladang ibadah Pak. Nah sama yang disebut ladang ibadah menang kehadiran hareupeun Allah ukuranana anak alus ka indung bapa pamajikan alus ka salaki dulur alus jeung dulur kakara disebut barokah dina kahirupan ladang ibadah teh eta jeung sabaraha itu Bu Allahu nusana anak kumaha urang ada urang nu ceramahna beung terus teh parkiran lain nah hayang nepi ke jam sabaraha Allah hayang nepi ka subuh cenah Pak keun antep cenah manehna sorangan urang balik we Pak nepi ka sombong si ibu mah hayang nepi ka subuh cingan urang balik ibu uih antep cenah nepi ka subuh antep we tak itu tah fungsina halal bihalal teh nya mata sok aya hahampuraan anak ka saha ka indung Bapak bari sasalaman eta mah kamuflase mendingan beungeut ku sabeu dan nu aslina mah lain kudu setahun sakali unggal poe ka kolot oh momen tahampuran teh geuning nyarenkeun sagala-gala eta anak saking ku sedih mah Bapak nyarenkeun rumah sakit itu boga dosa jeung doraka nyarenkeun ka emak eta kolot saking ku sedih nampi nyai boro-boro di alam dunya engke maneh kokojeyan di neraka ku emak di ojayan nah memang neraka teh cai panas garut kitu Otak tadi cek qasidah taqabbalallahu minna wa minkum tuh. Da sedih ibu yenong eueuh bapak eueuh sedih. Boga kadaharan dianterkeun kolot geus eueuh, boga imah gedong kolot teu cici, boga mobil kolot teu tumpak, boga sawah kolot teu nyaksian, urang beunghar kolot teu nempok. Mangga emutan ku bapak bisa percaya, matak mengpang urang keur aya, upay kolot ka dieu gitu. Dipangmasakeun, disugemakeun bagikan ratu dan raja. Lamun anak ngajamin kolotna, maka Allah ngajamin anakna. Mun anak mereka bahagiaan ka kolotna, maka Allah nu bakal mereka bahagiaan kanu jadi anakna. Jadi bahagiana urang teh gumantung alusna urang kanu jadi kolot urang. Talar-talar anak alus ka indung bapa, pamajikan alus ka. Naon ibu? Da teu nyanyi. Ngomong nuhun untuk meureun tadi teh mere meureun nu warna nyanyi aya teh cenah deuk nusan cenah daripada teu dibikeun lamun kabeh kieu mustami untung gede ngomong bari nyanyi aya teu bisa kudu nyanyi sakali anak alus ka indung bapa pamajikan alus ka salaki dulur akur jeung penyebab bencana alam terjadi anak goreng ka indung bapa pamajikan goreng ka salaki mun dulur teu akur jeung dulur tah penyebab bencana mah aya opat anak goreng ka indung bapa pamajikan goreng ka salaki dulur teu akur jeung dulur ka opat murid geus cucungah kanu jadi guruna eta mah aya panambah bencana bakal terjadi di mana-mana gunung bitu laut bahe puting beliung terjadi di mana-mana bencana bakal terjadi lamun opat rupa terjadi anak goreng ka indung bapana pamajikan goreng ka salakina dulur teu akur jeung dulurna murid calutak ka guruna ngeusan geus 2 jam ya ceramah teh jam 8 ana jam 11 kumaha urang we ibu ngomongkeun karek jam 10 bari teu bogaeun jam saya teh mah sakitu nu kapihatur sim kuring Nana R Gerhana moga-moga aya guna jeung manfaat khusus ke pribadi sim kuring umum kanggo urang sadayana sakitu nu kapihatur bobogoh sapanon sareng sapakan mugi agung cukup lumpur jeung maresi hampurana paralun anu kasuhun meninggalin deui pamrih hampura anu kateda billahi fisabilil haq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh aya Pak DKM tuh Pak DKM gede ieu acis kanggo Pak DKM wah mali bawa ke urang mana Pak DKM teh oh, PDKM tah canak artos kamu ngomean mie. Hatur nuhun ka Ustaz Nana